Ya Allah, cara pakai Gusti. Terus subuh aing tengah jedog. Tuh kena ayah saja ya teh. Woi. Woi. Siapa dia? Dia siapa? Ayo mana teh saha? Saha mana teh? Deka mana? Saha maneh? Ya, gelis maneh teh. Gituan teh. Ameh naon kikituan teh? Hayang apa, Abi? Hayang apa? Ameh naon? Pada kemana? Ngomong siapa bisa ngomong teh? Naon aku nih? Asa apa aing teh? Asa apa ngomong aku? Kadeheula. Ini naon atuh Uwa. Duh ye maneh? Heeh. Usan naonan malah kikituan. Ini semakin menyala. Naonan sia teh, hah? Make baju kieu patut banget gitu-gitu. Ameh naon ieu warung urang teh ameh naon? Ameh teh payu. Sia nah leutik-leutik teuing. Nyenda abi mah dititah mah. Dititah ku saha sia teh? Ku Cece gelis. Cece gelis? Heeh. Balik sia ngomong teh. Nititah aku Cece gelis. Biasa aja ngomongna. Cece gelis nu mana? Anu mana? Daun nu gelis di dieu mah aing hungkul. Saha Cece gelis teh? Eta Cece gelis, mamah nasi Eneng. Oh, Mama si Keneng. Heeh. Anu ciga jagong. Heeh. Ameh naon cenah? Hok wah yang nanya ameh naon? Iya, jadi ame arapalon bahwa teh make dukun, ami teh dititah. Nah, sia hayang wae atuh. Nih. Nah, bataek diburuan sabaraha ai maneh? 1000. 1000. Heeh. Ada kanan Asia. Mani. Ya, 1000 mah ku aing dibere ayeuna keneh. Asia mun perahan 1000 ieu sia ngabangkrutkeun warung urang. Udah yang jajan abi teh. Mangga jangan sok ka dieu menta ku aing dibere 1000. Nah, aing mah tingali enak nu meuli ka urang sarioneun gara-gara maneh. Nang. Kan make dukun cenah aing. Ternyata maneh duwe aing nih kesel maneh nih dadaekanan dititah-titah. Ini dah yang jajan, ini abi mah dititah hungkul barina Oh, sia teh jajan heug ka aing menta 1000 dibere aya 1000. Daripada enak ngabangkrutkeun aing mah. Sia teh ngitung dadaekanan ieu leutik-leutik. Mujukeun aing mah saha we nya? Nya abi teh keur ameng di garoan. Cenah lunak ka dieu cenah hayang jajan emong cenah. Nya abi teh nya hayang. Cek abi teh kitu. Sabalaha cek abi teh 1000 cek mau gelisna teh. Oh, balegug siana Tapi ieu. cenah aya salatna, cenah aya syaratna, cenah. Naon saatna ieu ngabangkrutkeun aing. Cenah sok ku Cece cenah di dandanan cenah, tapi cenah mawa mangkok cenah kieu ka warung cenah kitu. Sia teh dadaekanan ieu. Kenapa dibere 1 juta, 50 juta sok daek Nya sia teh. da babari da geulis ongkoh terus Mana geulis sia? Ieu. Nih sia mah nih rasa pe geulis teh ieu lalaki maneh teh. Ai maneh na diburuhan deui 1000 deui. Heeh. Ku aing dibere 10.000 sia teh. Nah, ting nih asa kacida-kacida teuing kata tingali. Wah, nu meuli. Gara-gara maneh. Terus kumaha atuh? Kumaha maneh atuh kumaha sok? Nah pergi kituan. Hok uang kumaha ieu? Ame pelanggan uang kada rieu deui kumaha? Da abi mah dititah hungkul. Teu segala daek sia teh. Cenah da duit. Mikir ieu.
Dari penuit mah atuh mah da eleh we, ningaran penuit mah. Ka dieu heula, can beres ngomong. Tujuanana naon cenah si geulis teh? Heeh, cenah jadi ameh awan nu mareuling ka dieu. Aing mah meuni atuh nyangka ka maneh tega ka Uwa. Ieu sia teh teu leutik di Uwa, di si Kenur. Enak kemana kali ke urang teh ieu muka warung sakieu, sagede kieu nya kumaha dibangkrutkeun. Aing geurang mah Ini datang apal bakal ieu moal aya nu meuli atuh da abi mah dititah unggul kikieuan. Manehna mikir geus gede mah teh kelas 5 lain orok deui. Nah, Ini sungan teh naon met dititah kikieuan hungkul pira oge abi mah nih. Heuh tinggal Kali kabeh. eta mah urusan uang we jeung cece geulis nih abi mah teh ngeningan Sia. Kain urusan mana si cucu geulis maneh tong segala diturutkeun. Sia teh hayang si cucu geulis teh. Cuman aing mah saha geuningan seletoy geuningan. Goblok teuing. Sia. Awas lamun molok di dieu, awas lamun meta dahar ka dieu sia duye. Si geulis diharam jadah sia. Aing salah naon ka manehanana? Terus naon sing sia nya biasana oge kuat ka kumaha butut. Nih sia mending kebiasaan pisan mending nguruskeun pisan batur, ieu mending enggeus atuh bae ieu da batur meureun rezekina sakitu sia teh boga teh teu bisa nyewa nu mahal sia teh. Cenah nyariosna teh nya cenah iya eta teh cenah hiasan mahal cenah sketchel cenah. Sketchel, naon sketchel teh? Heuh sketchel anu alusna cenah eta teh ngomongna teh. Lah sia terus sketchel nu alusna. Abi ningal teh butut ceuk jaba warna-warni gradaka gradakan. Gradasi. Nyata eta ceuk. Bae sia teh meuni asal teh meuni kacida sia ieu. Meuni kakawin batur oge hiasan batur oge meuni diuruskeun sia teh. Terus eueuh kanyut kunang acan geura ceuk. Sia nih da moal aya da bungsu kanyut kunang mah da atuh mah kali pertama kan aya keneh. Heeh. Nya di sawerna teh geura saeutik pisan. Ya Allah ya Robbi. Kuat ka ieu. Terus apal teu wiwirang ieu daging na wiwirang. Ya Allah daging apal teh. Apal ceuk kuat ka heboh sia eta nu Naon teh bagian? nu di dapur heeh. Eta anu nyate teh kuat ka ngahuleung da eueuh dagingna eueuh satena. Heeh. Beak pisan. Heeh. Da tuh tinggalnya ai mas kawin ukur 3 gram nu seserahan leuwih ti 300. Ai Keluarga besar meureunna. anger we atuh meni ngerakeun coba dibawakeun sabaraha ukur 1,5 juta. 1,5 juta. Eta teh. Heeh. Jang dapurna hungkul eta teh. Kumaha atuh eta teu disaratean meureunnan. Heuh nya teuing atuh. Nih cek abi teh meni asa kacida nya nih tong hayang hajat mun ieu mah. Geus cara penipan maksakeun. Heeh teu boga artos mah tong hayang hajat kitu tah. Saya geus aya jodohna atuh meuni ieu karasa kayak budak mana geus gede geura tingali. Nya abi mah moal engke teu acan gaduh artos mah moal waka hajat-hajat antep we cenah dambel heula. Cenah dambel heula si Neng mah engke mah. Sok kayak karasa ieu. Asa wirang atuh ceuk atuh nih malah abi nu isina geura. Hai mana isina ieu saha maneh. Biasana teh. Heuh asa Patakan tong ngajedog we dinu hajat geura heueuh sia teh balik. Dek naon nih dinu hajat batur sia ngajedog sia. Ngajedog dinu hajat hoyong segala terang apa. atuh. Ngain hoyong terang hoyong apal info sia mah. Kuningan tiang apal info beja-beja ka urang. Ieu mah heboh atuh euceum nih info terbaru ya terhot ya Terhot nih asana tuh nih. Teu sakapoe teu sapoe mere info teh sia mah. Cek gaduh info naon ceuk. Eueuh teu boga urang mah ieu ulin ke dieu hungkul. Teu sesuai jeung maneh we meureun infona. Aya naon ai sia atuh amak-amakan wae. Maneh apal henteu? Naon? Eta si dukun teh abi aya ka dieu deui. Oh aya deui. Aya abi ku aing teh geus di amuk marugul. Oh. Apal teh saha eta teh? Saha? Si Duye. Si Uyeye. Heeh, si tulang lunak. Nah, sia teh bisa kikituan. Dititah cenah tah ku si geulis. Oh. Nih. Goblok aing salah naon ka si geulis?
Nikuatkeun kaki kituan ieu dek ngabangkrutkeun aing teh. Lain etan kudaekan deui budak teh. Heeh, cari buruan 1.000 perak. Goblok teuing eta 1.000 perak. Ngabelaan 1.000 perak. Padahal cek aing teh kieu Aisyah 1.000 perak jangan naon ku aing dibere ayeuna keneh 1.000 perak mah. Ih, gobloknya nih. Aing kan cek aing teh nah teu asing beungeut nah jangkungna teu asing. Si lunak geuningan. Oh, Aing greget eta si geulisna deui. Nih kot-kot teu mikir. Ieu pedak meureun baheula besan tahun baru ku aing teu da ajak. oh, Nah, gara-gara eta. Awana teh manehna teh ku kulo tuh si dieu. Ini teu ngajak cenah tetangga sabelah coba bakaran teh. Oh. Kira gara-gara eta meureun bakaran. Nah saha atuh manehna teh ieu? Hayang diajak ku aing tetangga ge lain. Ih, lain nih. Urang mah nih asa ieu pisan nih. Asa emosi atuh sia teh buru udak sia teh kahayang nih. Mun ai sia atuh kudu mah aing emosi teh jadi sia nu emosi. Heuh atuh da aing mah greget pisan nih. Hayu deh kurang dek dianter erek. Nih, buru atuh buru. Kudu ngat urang teh. Heuh sok buru teh nih aing mah greget pisan nih. Alah. Oh ai sia meniriwa. Meni. Hampura atuh urang emosi. Kudu mah aing emosi sia teh. Astagfirullahaladzim. Buru atuh buru. Naon kelaanan atuh sia teh aing teh ngareng hapeula. Buru atuh nih loba lila. Buru aing emosi asli. Ih, si enak teh kotok sia teh deuleu. Oh. Tuh meni. Naon emang kunaon? Aing mentah geugah hate yeuh. Mun teh gegah teh. Heeh. Bage ku aing nu ontrog. Heuh buru atuh ayeuna buru. Aing mana atuh? Niriweuh. Sia teh tingali aing mau molokot kieu geus mandi aing teh. Heuh bae buru. Harga diri yeuh. Harga diri buru. Hayu sok buru. Nih. Ai sia kasurupanan. Atuh niriweuh. Heuh atuh sia teh buru lah nih loba lila nih. Oke lah, atuh da aing edek kitu. Heuh sok atuh buru nih aing mah mentah geugah. Sok atuh maneh, sok kumaneh. Nih Ya sia Allah, nah aing geus mandi, geus naon, ai sia. Gusti Agung. Heuh sok buru. Non bela, cari pertama ka urang mana? Heuh atuh sia teh dah. Sia mang bela tapi nyiksa aing. Besti sia teh aing teh ieu kieu ge. Oh, tong nyiksa aing itu si geulis siksa mah aing sia teh. Heuh buru atuh buru kan itu buru. Aing Wah, aing teh tuh ieu imah nungguan sakeun baik ku urang ditungguan asli. Cuman aing bela teh dek mantuan we sia teh ngalabrak Urang mah masalah kitu mah tah Oh, hayang. matang ngejadlog atuh kumaha aing ka deui. Baik ku urang ieu ditungguan. Sok buru lamun aya nu meuli teh kurang di ladangan. Bisa sia. Bisa sok buru lah nih harga diri ya harga diri. Oh, urang oge ieu nyeri hate. Heeh Aing teh macakan. naon teu gua urusan jeung manehna kena gente Tah gitu sia teh. Sok buru macakan. Guluh-guluh teuing ka aing naon cek aing teh deuk kabangkrutkeun warung aing cek Tah aing eta teh. teh. Heeh tah gitu bener eta teh. Ieu. Aing keheul ieu nepi ka ayeuna eueuh nu meuli. Heeh, tong dibere ampun, pokoknya mah tong dibere Wah, ampun. aing mah moal tingalikeun we sia ku aing mah. Sia malah ngahulang atuh sok buru meni. Ayeuna Sia teh tong dingkengke. Eta sieun urang oge sarua dukun eta teh. Moal. Boga iman. Insya Allah sok buru. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minaz zalimin. Sok buru. Buru amin. Heuh, Sok buru. kenapa atuh warung? Heeh, urang ditungguan. Sok urang didoakeun sing meunang maneh. Aing sing meunang sia teh sing hirup keneh Oh, sing hirup keneh heeh bener. Sok. Goblok pisan sia kolot-kolot ciga budak. Kalakuan teh. Tuh geuningan. Kitu we garawena tehnya isuk-isuk teh. Ngaradu sungut. Goles. Urang tiheulanya keur masak poho, heuh. Keur masak poho. Ka dieu sia. Cice. Bade ka mana? Iya, nuju masak. Apa nak tengiringan nu kieu mah abi mah tengiringan ah. Sok we eta mah uruskeun kuduaannya. Mangga, Cek. Boleh. Cice. Di mana?
sia teu sopan pisan ka aing sia. Naon aing cece? Lain kunaon maneh teh naonan sia teh main kitu. Main naon? Langsung sia. Tadi si Duye sia aya katan aing. Ini tah sia ku cece geulis, buuk sia teh. Ameh naon cece? Ameh naon eta teh? Ameh bangkrut abdi nya. Bangkrut naon nih tengartos, cece mah Ganeng tengah-tos iya. Kudu dibawa budakna ku urang. budak saha Si cece? Duye uyenye sia kamari ayat tadi lain kamari tadi si kene dititah ku cece geulis cenah. Naonan eta teh naonan? Di mana mah meni nih aing ke. Nah ning teu cenah naha bet kitu atuh ka abdi ye. Gitu kumaha aja segeulis. Aing mah eueuh salah naon, eueuh dosa naon ka maneh ye. Kenal oge henteu jeung maneh. Nya naha ning basa eta babakaran teu ngajak-ngajak ka cece. Nya cece teh saha atuh cece teh saha? Yang diajak ku abdi tetangga lain. Ye cece ge atuh da gaduh manah ye. Atuh basa-basa dah teu meser cece basa mah. Moal deh aing teh ngabasaan ka maneh ti kampung ti dieu ka kampung sabelah. Sia teh Pira eta RW itu sabelah atuh. Nih naon we sada? Gaduh ieu atuh. mun ai sia atuh ni. Nih sia teh sopan ka aing teh anger. Hani kumaha ku urang sia teh geus ngabangkrutkeun aing maneh teh. Geus sopan enang ka suku urang. Nya eta mah tanggung we resikona ye. Tanggung resiko sia teh tingali budak batu kok aing carekan. Gara-gara maneh cenah. Sok kawarkeun ku maneh. Beja-beja ka batu deui. Alim abdi mah alim teh. Sia teh. Tutuman sia. Cece. Ai cece naonan atuh. Mata ngajadok mun aing keur ngomong teh. Udah Beres. Abi geda cicing ai cece. Beres ka mana? Ka ditu ka bumi. Sekolah nyana itu ka urang teh teu apa aing teh ieu mantan petinju. Cecetan wawannya tong kitu cek ka abdi teh tong kitu ka abdi teh teu apa suami abdi dukun ye hayang disantet eueuh teh kumaha lamun misalkan eueuh teh paeh bijil paku tah paku bijil paku sia bijil beling bijil sieun Teucieun apa teucieun? Ya. Teucieun urang mah sia ku dukun sia. Maneh mah asup neraka. moal ye Maneh asup neraka sia ku aing jah disantet. tingalikeun sia ya suami abdi mah dukun engke Teucieun aing mah teucieun. nyaho cece ieu bijil paku tah dinu ieu na Sia teh satengah tuman kolot-kolot sia. bongan saha atuh Bungan saha naon sia teh atuh diajak ku aing babakaran. Nih hayang babakaran sorangan kebon boga maneh sia teh. Ka ngabakar walu. Asana teh dikacida sia teh. Tingali eueuh nu meuli katul aing gara-gara maneh. Sia. Nya eta mah tanggung we resikona ye. Nih matakan ieu tong sok pedengung ye. Ya. Da kita teh berdampingan jeung tatangga. Nah naon oge ku Pedengung naon aing. Aing pedengung naon hayang apa urang ieu kena jeung maneh ge henteu. Ya Allah, urang teu kenal jeung maneh ya geulis. Ini aing maneh dek naon atuh ka dieu wae atuh ka kampung urang. Rasana teh. Sok kumaha itu balikeun deui atuh balikeun deui ya pelanggan urang aya nu ka teuing teu terang teh nih. Astagfirullahaladzim sagelis. Nah, sia ngadon mantok sia. Wah, teu wani ngasia mahnya. Wadina ge da maneh mah eta batur hungkul. Geunang ku aing digelutan mah sia teu walakaya sia didempet ku aing. Sok ka dieu wani mah. Sia teh anger. Tuman sia. Ku aing digunyur salaki sia. Teu sieun ku dukun urang mah teu.